Sampurasun sadayana dulu rutin lembur barayan di kota panggil jeung urang Haris 12 pas. Poe ieu urang sangat bahagia sekali henteu bisa diungkapkeun jeung kata-kata. Ore, urang jadi partner YouTube. Jadi partner YouTube, men. Pokoknya nama. Jadi urang aya kabar gembira di mana channel YouTube urang jadi babaturan urang jadi program partner YouTube. Artina setelah sekian lama hampir urang 2 tahun di tukang tim mimiti diajar ngedit video, pokoknya mah nyewa HP, ngagade HP, nginjem ke babaturan keur ngupload sabab perjuangan. Tapi alhamdulillah urang jadi program partner YouTube. Pokoknya mah sangat bahagia sekali barudak. Ore, urang jadi partner YouTube. Jadi urang caritana kamari dibere email ti si YouTube. Urang baca heula heuh. Kieu cenah babacana teh. Congratulations, your YouTube channel Haris 12 Pas has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. To get you started, check out the your cans pokoknya nama aja interior so you can start to pro to you aja teh naon saya teh sia teh atuh tong bahasa Inggris ngirim email teh ka aing teh YouTube the YouTube team and lieur aing mah urang bahasa Indonesia keun lain nama ye ces bahasa Indonesia cak. Oh kieu cenah bahasa Indonesia nama. Selamat, channel YouTube Anda Haris 12 Pas telah diterima di program partner YouTube. Sekarang dapat memonetisasi di YouTube. Untuk memulai, lihat Creator Hub YouTube agar dapat terus terhubung dengan YouTube dan kreator lain seperti Anda. Kami juga merekomendasikan Anda untuk meninjau pusat bantuan YouTube untuk mempelajari lebih lanjut tentang monetisasi di YouTube. Sangat bahagia pisan barudak. Perjuangan urang hampir ti 2000 sabaranya 2018 ting 2018 ayeuna 2002 hiji bulan naon teh jang bulan naon euy? Mei ting tanggal sabaraha pokona mah anjir bahagia pisan. Pokona mah urang ngahaturkeun nuhun heueuh ka kabehan, ka guru, ka babaturan henteu bisa nyebutkeun hiji-hiji. Sabab saking lobana nu ngasupport urang, anu geus mere saran, anu geus mere kritik ka urang sangat bungah gitunya, dibere saran, dibere kritik, dibere masukan bahwa konten teh kudu kieu. Pokona mah dan ieu adalah awal perjuangan urang. Artinya kieu nya diterima program partner YouTube teh jadi video urang ke bakal aya iklan rajadaan atawa iklan sampe atawa iklan peteuyan atawa iklan naon lah mun di urang mah aya iklan sosis tah jadi engke atuh pokona mah lamun aya iklan tong di skip keur nyeun imah aing pokona mah ngarti atuh lah sakedeung kitu poho urang ka tatangga urang ka dulur ka uwan nu aya di batuk lah euy kemah dipotong lah tenang ka uwa urang ka tetangga saha wae anu sok nonton di luar negeri kadang dina analitik ku urang sok ditingali eta teh sok aya data anu nonton di luar negeri pokoknya mah nuhun pisan sing sarehat di dinya. Tapi di balik diterimana urang jadi program partner YouTube urang henteu bisa males hiji-hiji ka babaturan boh sebuah materi boh naon wae urang hanya bisa ngadoakeun keur kabeh anu sok selalu support selalu dukung urang guru-guru tatangga babaturan SD babaturan MTS babaturan MA urang henteu bisa mayar ku sebuah materi tapi urang hanya bisa mere ku ngadoakeun supaya kalian anu nonton video ieu anu selalu support sing carager sing garede milik sing loba rezekina pokona mah pokona mah nuhun pisan sakali deui ka kabehan nya. Jadi engke mah bisi aya video urang aya iklanan eta entong di skip aing keur meuli imah sing ngarti atuh aing pancan boga imah aing teh cing kaya di mitoha. Ieu kampung urang bisi hayang apa leuh
Urang teh nyaeta tempat urang di Kampung Pasiligur, Desa Padamaju, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur tuh. Imah urang itu tuh, nu kahalangan naon kahalangan tangga kalapa urang unggal urang leuweung, urang sakola teu tika kuliah. Urang sagala diajar sorangan, di otodidak. Kumaha sih cara nyeting YouTube, kumaha cara nyen konten, aplikasi oge urang sagala make keneh ku HP heueuh. Nepi ka diterima jadi partner YouTube oge urang masih keneh make HP heueuh, masih keneh make HP nu kieu ngedit teh tapi kenae keterbatasan alat henteu jadi penghalang untuk urang berkarya. Naon wae bentukna, nu penting hal yang positif. Gunakanlah sosial media ke hal yang positif. Ya tepok heula barudak, tepok. Pokokna mah nuhun pisannya euy sakali deui ngan urang ngan tita tadi sabaraha kali nyebutkeun hatur nuhun. Pokokna mah nyaeta kitu urang hanya bisa ngomongkeun hatur nuhun jeung hatur nuhun. Ieu awal dari sebuah perjuangan urang. Urang teh dina palebah aya nu ngritik, aya anu palebah. Kadang urang heueuh. Sok dibere gitu, sok lain sok ere sok aya kitunya tatangga ka urang anu ngabejakeun. Cenah channel teh goreng, kurang alus. Sing mun rek lucu-lucu, mun rek henteu heueuh. Eta teh sebuah kritik ke urang anjeun. Sebuah kritik kadang aya nu nyepelekeun. Cenah naon? Cenah naon? Perjuangan tidak mengkhianati naon? Kadang sok aya nyepelekeun cenah naon harus saya berusaha ayo nyalan video jadi beunghar henteu. Ka beuli mobil henteu. Imah henteu jadi 2 tingkat naon wae ngan saukur kitu cenah sing alus heueuh eta teh sebuah motivasi ke urang karena bagi urang hinaan sia adalah motivasi. Ulah kabawa sakaba-kaba, ulah batur ngomong cenah video teh lucu, video teh teu kurang alus, kendae eta teh motivasi jadi sangkan urang leuwih berkreasi. Pokokna mah heueuh sakitu wae ti urang heueuh hatur nuhun. Pokokna mah hatur nuhun sakali hatur nuhun jeung hatur nuhun. Pokokna mah sakali deui hatur nuhun pisan, hatur nuhun kakabehan ya Allah CS urang di mana wae di Sabang sampai Merauke. Mungkin sakitu wae ti urangnya hatur nuhun. Salam Sunda sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.